wasaparin maksiatin atawa jauh-jauh nama ti dieu teh ka Banten nya anggap ka Banten teh 100 kilo berarti leuwih tah sakosoreun salat berangkatna memeh subuh jarakna 100 kilo tapi saparna sapar maksiat lempangna lempang doraka teh sapertikeun kumaha sapertikeun ari jarah memual mungkinnya sapertikeun rekreasi rek ka pantai carita di Banten di ditu ari diukna teh lalaki awewe bari lain salaki pamajikan kan eta teh doraka nya dosa sanajan jarakna jauh tapi lumakuna dosa eta oge sami teu meunang ngabatalan puasa teu meunang dibatalkeun tegesna lamun ngabatalan teh doraka ari jarah mah awewe wungkul lalaki wungkul dina nyana ge deui jog nya asalkeun ulah kumaha we gitu asal diuk wungkul mangga eta wa kulli ma la yubihu al qasra apa dadzalika Ibnu Hajar intina lempang ai sapar teh lumaku nya sapar teh lain bulan sapar teh lelempangan lumaku iinditan asalkeun jarakna leuwih ti 70 genep kilo atawa 80 genep bari lain dina doraka lempangna teu doraka pas nepi ka ditu oge teu doraka ari indit ka pantai Banten di dituna ti dieu ge niatna rek ngabuburit bari ningali turis keur moyan eta mah doraka teu meunang nya tegasna mah doraka ku ngabatalkeunana titik tapi da urang mah kuat sanajan ka Banten di jalan teh henteu lapar kuat we orang bada geus biasa kumaha tamun kitu wa illam yasuqa alaihi asaumu sanajan di jalanah henteu lapar henteu haus teu dahaga ngaran-ngaran perjalanan jauh bari mangkatna ta subuh bari teu doraka mah meunangnya duh ieu teh urang bada henteu lapar mah karena bus teh di ditu di Jakarta ngan ningali kagigireun itu dalahar ngadahar nu puyuh orang ge miluan we mangga teu doraka sanajan teu lapar sanajan teu haus naon syaratna hiji perjalananna jauh aya saposoreun nomor kadua mangkatna memeh subuh nomor katilu lain perjalanan anu doraka mangga bade mah ngan ari alusna mah angger we tahan we komo ari teu lapar mah nya kacape-cape engke kudu naon kudu ngodoan nya urang teh geus puasa satengah poe ningali batur dahar milu dahar engke anger kudu ngodoan nya lebar sare we na mobil nya mana wa illam yasuqu alaihi asaum atu mafhumna falau asbaha muqiman summa safaro fala yuftiru li annahu ibadatun ijtama'a fiha as-safaru wal hadaru fa ghalabana al hadaru ieu mah tadi tos dicarioskeun atuh sanajan perjalananana jauh aya saposoreun di jalanah henteu ngalakukeun doraka tapi lamun mangkatna ta subuh mah anger teu meunang dibatalkeun naon sababna sabab poe eta dimimitian ku mukim ari mukim teh cicing di lemur ari nu tadi mah sapar wungkul gitu init wungkul lempang wungkul ari ieu mah mun init jam 6 atawa setengah 6 atawa jam 5 ge ayeuna mah geus leuwih subuh teh nya setengah 5 subuh teh ini jam 5 teu meunang eta oge saminya anu jadi patokan mah mangkatna kudu memeh subuh jam 4 atunya mangkat imah tapan subuh teh salat heula di dieu tos
Wa qala al-Mazani yajuzu lahu al-fitru kiasan ala man asbaha shaiman. Aya ye kaul kadua. Meunang cenah cek kaul kaduanya. Menang cenah masing init isuk-isuk ge ari jauh mah perjalananana. Dikiaskeun sapertikeun jalma anu gering. Nu gering ge engke dipayun meunang lamun geringna masyakat. Ngan keur pegangan urang mah sakira-kira mangkatna ta subuh mah tuluy urangna kuat nahan ulah dibatalkeun sanajan perjalananana jauh sanajan teu doraka. Titik. Wali maridin nomor kadua anu meunang ngabatalan teh, nu meunang batal jalma anu gering. Tapi geringna gering anu masyakat, anu ripuh, anu pupuasana teh kalah beuki ripuh atawa kalah lila cager. Contoh bulan puasa gering dipariksa ka dokter, ari ku dokter teh dibere obatna sapoe 3 kali ngadaharna teh. Ari 3 kali kan pasti aya beurangan nya, moal mungkin tas magrib jam 11 peuting tuluy pas saur, moal mungkin nya pasti aya beurang. Geuning obat mah sebelum makannya setengah genep tuluy naon jam genep kakara ngadahar tuluy lohor tuluy burit atawa aya nu tiap 8 jam sakali nya 8 kali 3 2 opat nya lamun nu 3 kali tah bari geringna teh ripuh eta mah meunang ngabatalkeun nya teu doraka. Ari gering nangan ukur salesma mah atawa rieut atawa muriang ya anu kira-kira ku ditahan ge bisa. Komo nyarari awak pedah tas babad mah isuk-isuk babad nepi ka lohor. Ari pas mulang aduh ieu asa nyarari awak. Inget baheula keur ngaji meunang nu gering batalan. Teu meunang eta mah nya ari gering kitu mah. Ieu mah gering anu mantak masyakat anu ripuh anu lamun ku teu dibatalkeunana teh bisa-bisa beuki ripuh beh dituna maot. Menang anu gering. Wa hamilin jalma anu reuneuh eta oge sami nya meunang. Tapi lamun bener-bener teu kuat nya atawa karunya kajanin naon we alasan ieu mah pamunut nanti lah nu di jara teh ngaranna pamunut dede utun hayangan mam siang-siang ieu mah eta mah alasannya sok dijieun alasan ieu mah kahoyong dede utun bukana sareng martabak telur anu jauh teh apaan teh dieu mah nya ari gering kitu mah nya intina mah geringna ulah dijieun-jieun ya. Tapi naon laparna ulah dijieun-jieun jalma nu hamil.